Umat Islam akhir zaman seueur anu kasasaran, ucap lampah pateka dan seueur pisan pamusrikan. Musyrik kufur pamurtadan tos jadi kabiasaan, teu ieu jadi pikiran matak ruksakana iman. Sahadat sok diucapkeun, salat oge dilakukeun, majarkeun teh cukup iman, ejeng ngaku kaislaman. Najan laku teu napakan kana aturan pangeran, teu gaduh rasa nyalahan, eta teh pangajak setan. Ari ngaku umat Islam, ari lampah jiga setan, mabok dina perjudian anu jadi padamelan. Seueur ulama diancam, pedah ngajak lebet Islam, da kuring mah geus Islam, da cukup Islam turunan. Ulama dipikangewa nerangkeun aturan hakna, najan salat jeung zakatna, majar bosen ngadengena. Seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti pangeran, seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang. Seueur ucap pagawean teu sesuai jeung aturan, jiga hade sareng iman padahal mah kasasaran. Kana salat ngahir-ngahir majar pamangpi damelen, nyiar dunya seseepan salat narek dikodoan. Seueur parentah pangeran anu kedah dilakonan, kalaka seueur alesan majarkeun teh karepotan. Eling-eling umat Islam sing eling kana aturan, parentah Allah lakonan, parentah setan singkahan. Mun hirup hayang salama, iman urang mah sing kuat, parentah Allah sing taat, sanajan karaosna berat. Al-Quran tong dijauhan, hadis ulah disisihkeun, ayatna jadi bacaan, manana geura lenyepan. Hayu dulur urang tobat, mengpeung urang masih sempet, ibadah urang sing ningkat, mengpeung tacan kena maot.